cahaya Kangjeng Nabi datang ke mana nyorot ka urang karasa ku urang nu ngarasakeun urang nu ngarasakeun lamun cahaya Kangjeng Nabi geus 50% we nyorot ka urang indah hirup indah malah capek indah jelema ngaji bae si kiai ti isuk ngaji beula ngaji sore ngaji peuting ngaji kok kacape amat atuh Ki Pudoli ge Ki Pudoli panggungna 3 sapeuting Ki Soleh 3 ge capek sebab lawan boga maksud tuh saya mah bisa sariri mah heran aing mah maksudna hiswasi atuh boga maksud gabeh jelema teh ya di deuleu pamaksudana kadeuleu ku lengkah-lengkahna cek Tuan Syabdul Qadir kakarak ngadenge ngaran geus kanyahoan lain sombong urang Amerika datang ke Indonesia apapun yang terjadi di Indonesia pokoknya saya perjuangkan kanyahoan maksudnya dek ngerau hasil Indonesia nu mantak bupati wanieun nyana hayang nantung jadi bupati kemudian meakeun duit 10, 20, 50 miliar boga maksud langkah kanya kita mau tahu orang penting muludan rajabat mana datang boga maksud dengan maksud anu tersimpan di dalam hati harta dikorbankan waktu dikorbankan capek hanya untuk maksud jadi bupati kuari urang dek Allah iraha urang ngorbankeun harta jeung tanaga ditahudang jem hiji bae ge muringis bae cenah boga maksud lamun bupati miliaran komo gubernur puluhan miliar hayang jadi gubernur teh puluhan miliar kemudian tanaga ngisi di anu bila perlu atut mah nandur sagala nandur diajak ku Pudoli dipoto dipublikeun nandur hanya untuk sebuah gubernur maksud kanyahoan cek tuan saya ieu mah ngajabarkeun omongan wali ya kanyahoan miliaran hayang eta sekalipun kukumaha ge dibelaan saingan anu sakitu ketatna ditimpah ku nya si itu beakna 50 miliar 100 aing mah berani hanya untuk pangkat dunia meraih keuntungan dunia ieu mah lain deuk nyaritakeun salahnya lain berbandingkeun urang deuk hayang boga pangkat wilayah indallah geus datang ka mana datang ke mana urang ngaji Quran urang sapoena datang menang sabaraha juz maca sholawat urang sapoena menang sabaraha ratus sedekah urang harta urang yang dikorbankeun sabaraha duit sih disedekahkeun pikiran urang yang ngembangkeun syiar agama Allah datang ke mana sih lamun bupati bae segala rupa dikorbankeun hanya untuk kepentingan sejenak atuh ieu mah pandang sorga nyorot nur Kangjeng Nabi ka urang datang ka mana urang kudaon teu terbersit di jero hate urang hayang jadi umat Kangjeng nomor 1 tadi dia cak tuan saya goblokna urang tololna urang lain aing teh nolol-nololnya aing ngan nyambung doang emang sia mah tarol ieu boro-boro ku tuan saya ku aing disebut tolol sia mah ja aing ge tolol udah mah tolol kabehan komo sia eta mah siatan nu mana siata bae pokona lah tuh kabi bro jak kukunya anak wah payah ya tolol urang lamun ngaji iya urang tolol urang mun ngaji Minhajul Abidin urang tolol komo ngaji ieu mah urang mun ngaji hikam urang jadi jelema tolol kabeh urang ngaji ieu geus rada tolol datang ka mana sorotan nur Kangjeng Nabi ayo lantaran mantap disebut nur likauni Sofyan anzalatul jalaliyah kapaikan bangsa Jalal anu tersimpan di jero hate urang mukana tergantung sorotan nur Kangjeng Nabi ketika nur Kangjeng Nabi 10% lewat ka urang beuntas 10%
20% nyorotna 20% bang tanah, 30% nyorotna 30% bang tanah, 50% nyorotna 50% bang tanah. Terus makin terus tinggal ukur ka diri urang sorangan ari aing kasorot sabaraha persen. Pokoknya mari kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Masya Allah, Karim. Tanyakeun.